Orang ulin ya, gabut. Ulin ke mana? Kamana wae tuh nu rame lah. Mending orang ke Curug yuk. Curug nu di mana? Tanu di Hanap, nu Curug Anyar, Curug Madi. Ayo atuh. Ayo. Yuk. Kerja boga duit dia mah mending ngabega di dia sugan aya mangsa ka dia justru kuat yang udut pisan minum bae da koka teuing minum bae mah Marco, ayo di jalan mah kunaon itu? Teuing berenang sampai ka mah. Kan bae lah haula we. eta aya mangsa ini yang udut pisan yang mana ya lur? Hah? Yang mana? Tongo mah. Boga rokok teh menta? Henteu. Wah madu sia mah buru Tega, yang udut geus nginum teu kuat Keluarga gue kemarin naon? naon sok boga HP naon Naon maksud dinya malak? dia mah wilayah aing gitu ya nah sia gituan sok gak udut sia menta udut Hayang udud naon? naon we aing mah penting mah udut yang udut pisan teu kuat Aku sih mau udud teh. Nah jadi ka aing. terus ya menta udut aing yang udut pisan ya Mau aing geus nginum teu kuat ya mau ada balik kumaha mau yang mau bisa balik ke Lebak teh mare masuk Iya tuh. dompet sekarang kan udah mau dompet Iya. HP mana ada enggak HP itu mana Iya tuh. Baik aya kantong ya. jangan naon kantong butut dia mah masih dijual kantong dia mah Ada tabu daya tuh. aing keur butuh duit pisan ya ya Wah orang ge mah. kumaha tuh mau bisa balik ke Lebak ya Baik we manian ayo atuh ke Lebak aingnya manian sok ya ke mana gitu. nah ada tong gitu ieu wilayah aing di dia insya Allah pemasukan aing mau bisa balik ke Lebak Manyang ya segala demikian temenan baru. nyantai aing nak kudu kenal ada bensin Nah terus ngomong tadi. pan geus dia ngomong Lebih ya teman. pan hayang ayeuna Oh hati ya. Kayak kadia deui. nya mau ada balik aing nya mah kabeh tak boga naon dia na didinya Kebulan. motor we tuna bae aing minta motor we sok kaliakeun ieu dibikeun kabeh ka maneh udah kumaha mun kitu Bae motor mah bawa we ya. Sal eta udud ka dieu kan. iya Oh iya. mana kantong na butuh teh Butuh ajang naon kantong kieu piceun we atuh Yang dipikiran ya. yo mas ieu turun atuh mah lebak aing awas kamu nanyakan aing di Lebak ieu bawa di gedung dan sararea kafe mana deh bawa mana teh orang mana Orang Majalaya. Jalaya na mana orang saudara Majalaya so Pokoknya Majalaya we. mana eta mau naon di dinya Mau minuman? ingat atuh jeung aing yang minum pisan ya Ente lebaran motor balik ka imah teh geus kudu carekan we ieu mah. Nah, tuh dari kanan ditukeran di udud setengah. Udah tuh hari yang udud kumaha tuh. Gawe yang duit. Gawe udah teh gawe. Hari mana ya tuh pagawean di lembur naon wae. Ngebedug ya deh kan memelana yang udud teh. Ente gua kawauhan teh. Boga. Minta tuh nomor WA na kurang telepon. Siap, yang telepon aja. Senama motor orang dek balik. Ya bega gitu. Di bega orang motor urang. Halo bos. Ke mana bos?
nyaset teh tulungan orang ya jeung baturan dibegal di Kamojang. Begalna mah geus kabur. Kurang udag we, sugan ke udag. Siap. Nya siap. Yanto, Euy, mah aya kawan teh. aya ke segedeng deui ka dieu. Gimana sih Yanto itu kan atuh dibegal. Tapi awak kaciri banget na acan, lah lembak itu. Eta kening. Dibegal di mana? Hah? Dibegal di mana? Di dia. Ayo saya. Rencangan. Rencana. Dibegal di mana? Di dia. Motor nu saha? AB ah. Motor naon nu dibegal teh? Masawo nu hideuh Mio, nya. terus tebih teh acan. Aduh. Bade di tengah tuh kapal lebak jeung abi. Iya Ya di rengkep we biasa urang nang kapal lebak. Yo. Mana di rengket ya? Moal ieu. Bukan teu acan tebih atuh nya. Yo naik. Yanto. Lagi itu. Oh jadi anda siap-siap. Ngalauna. Jabak, jabak itu ke guru gitu atuh.